Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Dina kasempatan ieu bahasanana temana alim ulama. Urang kadang-kadang lamun tos disebat istilah alim ulama anu kabayangkeunana teh jalma anu sorbana badag, jalma anu kopeahna mentereng, komo lamun kopeahna bodas. Urang lamun terus disebat alim ulama, emutna mungkin kajalma anu dibere gelar kiai. Tak kulantaran kitu peryogi jelas supaya urang ulah jadi salah dina cara anu aya dina emutan urang. Tah ieu judul atau tema alim ulama kajianana dina Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayatna ayat 18 dugi ka ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadzakaru ulul albab. Naha sarua jalma anu terang nyaeta disebut alim, lamun jamakna ulama. Nah sarua jalma anu ngarti anu terang kana ajaran anu bener nyaeta anu diturunkeun ku Gusti Allah ka utusanana ka Nabi Muhammad. Nah sarua henteu jeung jalma anu lolong nyaeta jalma anu bodoh. Tangtosna bae alim ulama teh beda jeung jalma anu bodoh, jeung jalma jahiliyah, jeung jalma anu kafir. Innama yatadzakaru ulul albab, sanyana teu aya sanes anu bisa nyanak ilmu, anu nyanak pelajaran anging jalma anu berakal. Dina ayat ieu ayat anu saterasna dibewarakeun sifat-sifat jalma anu disebut jalma anu ngarti, jalma anu disebut alim ulama. Jadi henteu mangrupakeun dominasi jalma anu disebut kiai. Jadi saha bae jalmana teu kudu wae anu meunang gelar kiai. Boh kiai disematkeunana ku masyarakat atanapi ngalani anjeun yen dirina teh kiai, di kiai-kiai ku dirina. Tah anu disebut jalma ngarti alim ulama kahiji sifatna disebata alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Jalma anu miara anu nohonan kana janji Allah. Nyaeta maksudna jalma anu bertauhid. Jadi saha wae jalma anu bertauhid, anu henteu syirik, anu henteu musyrik, mung ka Allah hungkul ibadah, mung ka Gusti Allah hungkul muhid, teu muhid deui salianti ka Gusti Allah, tah ieu jalma bertauhid. Tah ieu teh contona kalebet kana indikasi kana ciri jalma alim ulama. Anu kaduana
Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Nyaeta jalma anu nepungkeun kana naon-naon anu ku Gusti Allah diparentah pikeun nepungkeunana. Nyaeta maksadna silaturahmi. Jadi anu kudu ku urang diamalkeun teh miara tatali asih. Miara tatali asih jeung dulur-dulur, jeung kerabat. Nu sok disebut silaturahim. Miara tatali asih jeung tatangga, jeung kawan-kawan nu disebut silaturahmi. Tah anu jadi pengurus nagara bangsaning pamarentah sing bisa masyarakat teh sina akur ulah dugikeun ka masyarakat teh pasea. Urang salaku anggota masyarakat kudu bisa andil kumaha masyarakat teh bisa hirup teh alalakur ulah dugikeun ka di masyarakat di kulawarga teh parasea. Tah ieu teh lamun jalma geus ngalaksanakeun kana miara tatali asih jeung dulur jeung kerabat, miara tatali asih jeung masyarakat, nyaeta urang teh ngalaksanakeun silaturahim, ngalaksanakeun silaturahmi, tah ieu teh ciri jalma anu ngarti, jalma anu kalebet kana alim ulama. Salajengna wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ari jalma anu ngarti, ari jalma anu kalebet kana alim ulama, nyaeta jalma anu sieun ku Gusti Allah. Ciri ari jalma anu sieun ka Gusti Allah teh ngalaksanakeun kana parentah-parentah Gusti Allah. Gusti Allah marentahkeun contona aya anu hukumna wajib, contona parentah salat 5 waktu. Lamun jalma teu ngalaksanakeun kana salat 5 waktu hartina eta teu sieun ku Gusti Allah. Jadi jalma anu tara salat, anu tara ngadegkeun salat eta lain ulama. Jalma anu ngajauhan kana anu dilarang ku Gusti Allah. Naon-naon dilarang ku Gusti Allah dijauhan, teu dilabrak. Teu ngalakukeun korupsi, teu ngalakukeun hianat, teu ngalakukeun kana maksiat. Tah ieu kalebet kana alim ulama. Lamun masih keneh teu daek ngalaksanakeun parentah Gusti Allah, masih keneh wani ngalabrak kana naon-naon dilarang ku Gusti Allah, tah ieu teh lain kaasup ulama. Tuh. Eta berkatilu jadi cirina atau indikasina nu kasebat jalma ngarti, nu kasebat jalma alim, nu kasebat para ulama nyata jalma anu sieun ku Gusti Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jalma anu sieun ku Gusti Allah tah ieu anu kaasup kana golongan ulama. Salajengna walladzina sabaru bti'a wajhi rabbihim. Nyaeta jalma-jalma anu salawasna sabar neangan mardotillah. Ari jalma anu ngarti, ari jalma alim ulama, salawasna sabar neangan mardotillah. Sabar nyaeta aya hartina sabar teh nahan diri, ngabogaan diri teh kakuatan nahan diri teu babari kagoda. Lamun aya anu ngajak kana kadorakaan, ngajak kana kamaksiatan, salawasna sabar dina ngalaksanakeun parentah-parentah ti Gusti Allah. Walladzina sabaru bti'a wajhi rabbihim. Salajengna wa aqamus sholata
wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Ari jalma anu ngarti, ari jalma anu kasebat alim ulama, salawasna ngadegkeun pirang-pirang salat jeung salawasna berupaya ngainfakkeun hartana teh dina jalan pikaridho ku Gusti Allah. Boh anu siron, boh anu alaniyah. Ngainfakkeun nyaeta ngagunakeun harta boh dina infak wajibah, nyaeta urang tangtuna ngabogaan tanggung jawab pikeun ngainfakan nganapakahan kulawarga. Salaki ngabogaan kawajiban nganapkahan kanu jadi pamajikan, salaku bapa ngabogaan kawajiban pikeun nganapkahan jadi anak. Nya kitu deui anak kawajiban nganapkahan ka indung bapa di mana indung bapa tos teu aya kamampuhan pikeun neangan rezeki. Aya infak teh bentukna infak wajibah, nyaeta ngainfakkan kulawarga anu aya dina tanggung jawab. Nya kitu deui mayar zakat. Nya kitu deui infak mandubah, nyaeta urang masihan sodakoh anu mandubah ka jalma-jalma anu sok sanajan eta teh lain anu kaasup dina tanggung jawab dina kawajiban ngamasihan nafkah. Ta jalma-jalma anu kaasup kana jalma ngarti, jalma anu alim ulama, salawasna ngagunakeun harta, ngainfakkeun harta dina jalan anu pikaridho ku Gusti Allah. Boh anu bentukna siron teu nyahoun jalma anu sejen nyaeta rahasia, boh anu alaniyah nemrak nyahoun jalma anu sejen. Teras wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah ulaika lahum uqbadar jannatu addi yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jalma anu kaasup kana alim ulama, jalma anu memiliki kemampuan bisa nolak kana kagorengan jalma anu sejen ku cara anu hade. Tangtuna bae dina kahirupan teh loba gangguan, loba jalma anu jahat ngaganggu. Tak berupaya urang teh sing bisa nolak eta kagorengan ku kahadean. Tangtuna bae teu gampang nolak kajahatan, nolak kagorengan, tapi ku cara anu hade ditolakna ku kahadean. Tah eta teh ciri alim ulama. Jaminan ti Gusti Allah, petunjuk ti Gusti Allah pikeun alim ulama bakal dipasihan tempat anu sae di akhirat. Uqbadar nyaeta surga. Engke di surga bakal ditepungkeun jeung kulawarga, ditepungkeun jeung kolot-kolot urang, jeung inung, jeung bapa, jeung aki, jeung nini, ditepungkeun jeung jodoh-jodoh urang, ditepungkeun deui di surga teh jeung pamajikan-pamajikan. Nya kitu deui pamajikan ditepungkeun jeung salaki, nya kitu deui diriungkeun deui jeung anak, incu, buyut jeung saterasna. Nu penting sadayana waktu di dunia kagolong jalma-jalma anu soleh. Jamaah rahimakumullah, tah kitu penjelasan ieu kajian tentang jalma anu ngarti nu disebat alim, jamakna disebat ulama. Ta mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah teh digolongkeun jalma nu kalebet alim
ulama. Mudah-mudahan urang sadaya sing jadi ahli surga. Amin. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna urang aos sasarengan ieu Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayatna ti ayat 18 dugi ka ayat 25.